Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rida Hartanti ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade ngawawancara pun biang ngeunaan virus corona. Mangga tepangkeun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Ibu Imas, mamahna Rida Hartanti. Kumaha numutkeun Ibu ngeunaan virus corona? Virus coronanya eta disebut oge virus COVID-19. Virus eta terus marak dugi ka ayeuna bade sataun. Wujudna alif, gampang pisan sumbar ka jalmi-jalmi. Virus eta tiasa nempel wae di gagang panto, meja, sareng sajabana. Naha virus corona teh disebut virus berbahaya, Bu? Virus corona disebat bahaya kumargi dugi ka ayeuna masih sumebar ka jalma-jalma. Sareng masih teu acan aya obat antibiotikna. Sareng tiasa oge nyebabkeun kamatian. Numutkeun Ibu kumaha saena supados urang kahindar ti virus corona? Kusabab virusna bahaya, urang ti ayeuna kedah tiasa ngajaga imun. Kumargi gampang pisan ngeunaan kanu imun tubuhna kirang. Makana urang ayeuna kedah nurutkeun protokol kesehatan nyaeta ngajaga jarak, nganggo masker, sareng sering ngumbah panangan. Kumaha numutkeun Ibu ngeunaan pangaruh virus corona ieu ka barudak sakola? Pengaruh tina virus ieu ngajantenkeun barudak sakola diajar di bumi secara online. Sabab dikhawatirkeun pami diajar secara offline di sakola engke seueur ruang riung, seueur pendak sareng jalmi-jalmi. Soalna urang teu apal eta virus ayana di mana. Kalayan barudak diajar online, numutkeun Ibu eta efektif teu? Pami menurut Ibu diajar secara online kirang efektifnya. Soalna seueur ti murid anu ngumandeuar perkawis perangkat nyaeta pertos HP, laptop, kuota, jaringan kirang ngadukung. Sareng oge seueur ngumandeuar ti murid-murid anu ngeunaan materina kirang ngartos. Nya urang teu tiasa nyalahkeun kaayaan. Urang ayeuna saukur tiasa ngadoa supados virus ieu enggal rengse. Nuhun atuh Bu, hatur nuhun tos ngaluangkeun waktos kanggo wawancara ieu. Nuhun sami-sami. Sakitu wae wawancara abdi sareng pun biang. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.